Ketika orang memandang babi, di Al-Quran 4 ayat menyitir tentang babi. Babi itu diharamkan. Kemudian ketika babi diharamkan, apakah orang harus membunuh babi? Ulah ciptaan Allah. Lamun orang membunuh babi, membunuh anjing, berarti saruhajeng orang ngalawan ka Gusti Allah. Ketika henteu aya haram, henteu aya ngalawan ka urang, antapkeun babi, anjing, makhluk Allah. Sebab setiap makhluk Allah diciptakan ku Gusti Allah mengandung hikmah. Eueuh nu kaluar tina hikmah. Imam Jalaluddin Rumi ngajelaskeun, setiap momen yang terjadi di muka bumi ratusan rahasia dan ratusan titipan Gusti Allah Subhanahu wa taala agar engkau mengerti ada apa di balik babi. Itulah para aulia Allah. Haram teu meunang dibunuh ketika nyanah teu ngalawan ka urang. Naon atuh titah dikaji satu nu mantak diharamkeun untuk mencoba manusia. Imam Syekh Yakub dalam tafsirna ngajelaskeun supaya manusia ieu narajang apa henteu. Cak Allah aing babi haram sok sia wae dicoba ku babi ngadahar henteu kana haram. Percobaan. Nomor kedua, nu mantak diharamkeun babi eta nu sabenerna mah aya panyakitan. Andai kata engkau memakan babi, penyakit zahir jeung penyakit batin bakal terjadi di diri maneh. Satu, karena diharamkan jauh ka Gusti Allah. Dua, karena diharamkan awakna bakal terjangkit penyakit. Dua. Nomor katiluna di babi aya adab anu pangcore-jorena. Kean hewan pang teu adab-adabna adalah babi. Sebab barang daharna ge utahnyana masih keneh di dahar deui. Ketika aya dahar dikiihan ku manehanana, sanggeus dikiihan di dahar ku manehanana. Makhluk mana, hewan mana anu modal kos kitu? Urang teh titah neuleuk kana babi, ulah seperti babi. Masih loba hikmah-hikmah dina diharamkeun ada babi dina tafsir. Masya Allah,